Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu. Makalah anu kadua tina nu bangsa Sunaiyah. Tina bangsa Sunai teh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam, dawuhanana alaikum bimujalasatil ulama'i, nyambung jeung nu bieu mah. Kakuduan aranjeun teh bimujalasatil ulama, ruang riung jeung ulama. Rek ulama lalakina, rek ulama awewena. Mun awewe jeung awewe deui, mun lalaki jeung lalaki deui. Efek teh kapanggih nah saya teh ruang riung teh jeung ulama awewena, soreng pamajikanana teu naon eta mah. Ayil amilina tegasna mah ulama-ulama amilin. Amilin teh anu tukang amal, ulama-ulama ahli amal. Wastima'i kalamil hukama'i, jeung kudu ngaregepkeun dawuhan-dawuhan hukama. Ai hukama teh ayil alimina bidzatillahi ta'ala, anu tarerang kana zat Allah, maksudna terang kana katauhidan, disebut ahli marifat hukama. Al musibina anu balener pisan nu mengena fi aqwalihim dina cariosan-cariosanana wa afalihim sareng padamelan-padamelanana. Pan aya omongan teh aya nu keuna aya nu teu keuna. Sakabeung pan urang teh ongkoh ngadengekeun tapi eueuh nu asup, eta berarti teu keuna. Tapi sakabeung mah sakecap tapi nyerep, tah aya nu kitu nya. Tah dengekeun mah eta cenah. Hukama namina teh ta anu dawuhanana jeung padamelanana teh nyerep kasih mustami. Sabab eta teh sok mawa dampak kana brai we hati teh terbuka. Jadi hampang himping dina ngalaksanakeun ibadah. Fa innallaha ta'ala karana sayaktusna Gusti Allah taala yuhyil qalbal mayyita, eta ngahirupkeun hate nu paeh binuril hikmati ku cahaya hikmah. Di mana ati paeh teh ieu dihirupkeunana teh tah sunatullah nawe kitu, Allah teh ngahirupkeun eta hate anu paeh teh ku cahaya hikmah. Hatina make dasar, make jalan cahaya hikmah. Naon cahaya hikmah teh? Ayil ilmin nafi, tegas nama ilmu nu manfaat, make ilmu anu manfaat. Tiba heula ge nyaho ari ilmu manfaat mah ngan tinggeus manfaat ting acan ka urang tah eta nu jadi masalah. Nah kumaha kitu? Tinggal ngararasakeun we. Kumaha ngararasakeun teh eta sugan ari ilmu anu ku urang geus dikanyahokeun kalakonan teu ku urang. Tah mun kalakonan eta teh manfaat. Geus kalakonan teh eta teh karasa ku urang berarti manfaatna ngabuahkeun. Kitu we. Nyaho ari rukun Islam mah nya tah geus karasa can. Oh karasa teh eta mah rukun Islam mah cirina we nepikeun ka lamun aya jelema anu ngewa ke Islam teh ngilu amek bari tara salat ge. Nah, palebah karasan palebah dinyana lumayan teh. Ngan acan ari ngabuahkeun mah eta teh. Nah buah make acan ngabuahkeun, apanaon buktina henteu kapake ku manehanana da teu digarap. Nya eta lain teu digarap acan ieu teh. Nah make acan atuh da acan hayang kitu kan. Lolobana mah haroream, heueuh karasa sarere ge haroream. Tadi dia paingan sagala rupa ge kudu naon? Kudu mujahadah, kudu maksakeun. Tah sayatosna Gusti Allah taala ngahirupkeun hate anu maot teh ku cahaya hikmah kama yuhyil ardal mayyitata
secara Allah ngahirupkeun tanah anu angar bima ilmatori ku cai hujan. Nah lamun ieu teh tanah teh gersang hujanan bijil we rentung pepelakan jadi subur. Jadi kana tanah mah ngahirupkeun teh basana nyuburkeun. Secara Allah nyuburkeun tanah anu angar ku cai hujan. Wa fi riwayati Tabarani an Abi Hanifah. Dina riwayat Imam Tabarani anu maca Tabrani mangga wae ti Imam Abi Hanifah dawuhana kieu jalisul kubaroa wasailul ulamaa wa khalitul hukamaa. Jadi aya ulama aya hukama beda katanya. Cek ieu keterangan jalisu kudu mujalasah haranjeun kudu ngariung anjeun al kubaroa pek tah ka para gegeden wasailu ngariung para gegeden teh maksudna para gegeden ahli Allah wasailu jeung kudu naranya aranjeun al ulama ka ulama tah tanyakeun masalah maka saha ka ulama wa khalitu jeung pek nyampuran aranjeun kabeh ieu mah kudu gaul ieu mah al hukama jeung hukama tah ka hukama mah kudu digaulan kitu cenah. Wa fi riwayatin dina hiji riwayat mah jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubaro masamoan ka ulama babarengan jeung hukama campur gaul jeung kubaro jadi aya nu dibalikeun itu. Maksudna kieu fa innal ulama karana sanyana ulama itu salah satu aksamin aya 3 bagian ulama teh aya 3 bagian hiji al ulama bi ahkamillahi taala ulama-ulama anu apal kana hukum-hukum Allah taala hiji tah ulah disebut ulama teh kupeda apal kana hukum-hukum Allah wa huwa ashabul fatwa tah eta teh para tukang fatwa eta wal ulama bidzatillahi faqat kedua nu ulama bidzatillahi faqat nyata ulama nu apal ka Allah wungkul nu disebutna teh artina ieu mah ahli marifat faqat wungkul kadinya we ieu mah tara fatwa mah kanggo anjeunna we wa hum al hukama tanu kitu teh hukama sebutna fa fi mudakhalatihim maka dina campur gaul jeung ancrup ka aranjeunana tah urang ancrup ka aranjeunana tahdzibun lil akhlaq ari ngabeningkeun kana akhlak jadi matak ngabersihkeun akhlak teh matak alus mun gaul jeung itu hiji ulama dua hukama nyata ulama bi ahkamillah ashabul fatwa jeung hukama nyata al ulama bidzatillah ahli tauhid li annahum karana sanyana ieu al ulama sareng hukama eta asraqat qulubuhum caang manah-manahna bi ma'rifatillah ku sabab ma'rifat ka Allah wa asraqat sareng caang deui asraruhum hate-hatena bi anwari jalalillah ku aguku cahaya-cahaya keagungan Allah gitu. Wal ulama tah ari ulama bil kismaini ku dua bagianana nu bieu tah ulama nu bieu eta humul kubaro eta teh sebutna kubaro para gegeden tah eta gegeden teh jadi disebut gegeden teh al ulama bi ahkamillah jeung al ulama bi dzatillah fa inna mukhalatata ahlillah karana sanyana campur ka ahli-ahli Allah eta teh taksibu ahwalan saniyatan jadi ngasab gitu ngusahakeun ngasab teh yang jadi meredih kana tingkah-tingkah anu hade
jadi we akhirna teh ngebuktikeun kana tingkah-tingkah hade dan nya lamun urang sok babarengan wae jeung ulama kumaha ahli amal pan kitu lin ulama ahli amal hukama atau ulama ahli fikih atau ulama ahli hukum itu para fuqaha pan lumayan kacepretan tempo dahar mah panan sarwae jeung nu ngeunah itu bareng jeung eta gitu. Makana dahar wae wa naf'u bil lahdi ari manfaat ku ngareret eta fauqon naf'i bil lafzi saluhureun manfaat ku ngucapkeun ari ningali malalajo pan urang lalajo ka ulama manfaatna teh leuwih gede eta teh daripada urang maca heula dor we maca unggul teu panggih jeung ulamana mah maca tulisan ulama we unggul gitu kan jauh eta manfaatna mending keneh amprok mah teu dibaca oge jauh bisa make tapi lawan maca heula can kaharti mah can waka bisa dinaon dipake bahkan sakapeung mah geus kaharti oge haroream naon make dawuh naonna eueuh nu ngageuing-geuingna eueuh nu nyontohanana faman nafa'aka lahduhu maka saja ma anu manfaat non lahduhu ngareretna karek ditingalina wungkul ku ulama nu kitu mah manfaat ke orang saja mah nu manfaat ke orang teh ku paningalna nafa'aka maka manfaat ka anjeun naon lafzuhu cariosanana jadi cacak ditingalina ge geus manfaat sakapeung urang teh ngagebeg sok aya geumpeur mun ditingali ku ulama teh make geumpeur soreng maling hayam nu ulama eta mah teu ceureuh artinya jual ayam biji rumasa ditinggali ku sama ulama nah kok mau tinggal cariosanana gitu cacakan karek ditinggal oke geus manfaat nyerep kana hati teh atau tinggal komo diomonganana wa malla fala ari nu teu kitu mah atuh eueuh nanaonna seeta teh bejana mah ulama dasar bana ge gede kan direret ku saya kalah kapusing aku mau diomonganana gitu eta eta mah eueuh nanaonan nu kitu mah eueuh nanaonan jadi atuh cirina ulama mah mun ninggal teh kieu meleng lain meleng ulama sok meleng ka urang teh beda aduh bikin kasok bular balieur urang ge jadi era panjang ini ya asetik deui kan wa kana Syahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bimina cenah kabuktosan Imam Syahrawardi anjeunna kukurilingan di sapalihna Masjid Khaif bimina nu aya di Mina Masjid Khaif teh ya tasawwul wujuh sok nyalaman karena pamante jadi hartina cukup menyelaman bari tinggal banget jelema teh nga faqila lahu fihi maka dicarioskeun atuh ka anjeunna teh dina masalah kitu faqala ora anjeunna teh inna lillahi berenya ibadan kita idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fana atlubu dzalika jadi anjeunna teh kitu sasalaman hayang ditempo terus ditinggal nyawe ditarosna naonan ari mama kikituana sora anjeunna teh kieu sanyanyana Allah teh ngagaduhan hamba-hamba anu mana ieu hamba-hamba idza nadharu ila syakhsin di mana ieu hamba ningali ka seseorang aksabuhu sa'adatan maka nyerepkeun napalkeun kitu ngasabkeun aranjeunna ka eta jalma sa'adatan kana bagja jadi weh ngarasa regreg teh jelema teh lamun ditingali kuno kitu hamba-hamba eta mah
Fa'ana maka ari kuring atlubu zalika tak kami teh neneangan eta mata kabeh jelema wae di masjid khaif di salaman sugan wae eta aya ulama. Tah sabab eta mah pan begitu mencerong naon ge jol naon. Itu lain mencerong atuh ulama nya ninggalna ge jol neuteupna ge aduh antep gitu. Eta teh sok nyerepkeun ka bagjaan. Eta teh hamba Allah. Aya mah ditingali teh tinggali kurang jelema teh kalabur kunaon ya. Jauh atuh eta mah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadawuh Kangjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sayati bakal datang zamanun hiji zaman ala ummati ka umat kami yafirruna minal ulama ya umat teh kalabur ti ulama wal fuqaha'i sareng ti fuqaha. Fuqaha itu ahli-ahli hukum tadi. Jelema teh kabur ti kiai teh, kabur ti ajengan teh, kabur ti ulama, nu dimaksud mah ulama itu. Ulama jeung fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin, maka Allah ngabalayan kaya umat bi thalathi baliyatin kutilu balai. Jadi weh tilu balai tas nu rek dibikeun oge ka jelema anu kabur ti ulama. Nah, naon wae nya? Ulaha nu kahiji. Nah. Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah erek ngangkat barokah tina kasabna. Si eta ongkoh tukang usaha ngamodal teu eureun tapi batian teu pernah eueuh wae gitu. Aya batian teu daekeun berkah. Kumaha cirina? Ongkoh loba tapi teu jadi kahadean. Duitna mah numpuk ieu teh. Tapi teu jadi kahadean. Ari geus numpuk keun bea ku batur dijarah. Kalah kitu teh ciri teu naon? Teu berkah. Raja teu dijarah leungit. Dijarah jeung leungit pe eta kene atuh. Eueuh he pokona mah. Ongkoh ya teh duit teh loba dina ATM teh tapi nah teh bisa jajan baso-baso acan eta teh karana teu naon tah teu berkah. Jawab teh nya heuh da mun nya jajan ku ATM nya jajan mah ku duit we. Panayeuna mah tukang cuangki ge panayeuna mah make QRIS. Kita apa? Cukup ku QRIS. Jeung deui ayeuna mah duit digital pan kabeh ayeuna mah. Matak tukang kertas pusingeun ayeuna mah. Sab kertas teu payu ayeuna mah. Nah, pan biasana kertas dijieun duit ayeuna teu payu gitu kan. Duitna kana naon anu kararieu dinu kieu we, na HP. Kieukeun pret geus. Tinggal we ketik. Beli naon teh bawang 50 perakeun. Ari omongkeun teh apaan pernah ieu mah. Memangnya pernah ieu. Lain bohong eta teh omongan teh nyaan teh nyata. Ieu mah kurang gaul ieu mah. Teh anti bae gomongna. Anti. Teh pondesi di bayu pondesi anu di arwita. Sama masih di dia. Udah kayak suai. Ya gitu. Jadi meureun tadi nama eta teh harorea mulangan sebenarnya mah. Jeung memang praktis oge. Jadi harga 50 perak oge bisa kasupkeun. Kan paling admin nu gede. Allah kahiji cenah diangkat barokah tina kasabna eta teh gara-gara nyingkahan ulama ngajauhan para fuqaha. Wasaniyatu nu kadua balaina teh yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Nah, yusallitu rek ngawasakeun Allahu Gusti Allah taala alaihim ka maranehna sultanan zalima ka raja nu zalim. Ngeur we anu nanjeur ba ka raja nu zalim. Dibere pamimpin anu teu cereuh. Padahal urang teh milih teh anu bener tapi naha anu
anu menang anu diangkat anu teu bener tah kitu we teh naon gara-garana seutik we bongan jauh ti ulama bongan kabur ti fuqaha. Wa salisatu nu katiluna mah aya nu dihariwangkeun pisan ya kharujuna minad dunya bi ghairi imanin kaluar ti dunya teu mawa iman naudzubillahi min dzalik. Eta jadi atuh berenang suul khotimah eta teh suul khotimah jadi we seueul seueul khotimah teh kitu seueul tungtungna. Jadi tilunya balai ka jalma anu mu ngaji balai ka jalma anu ngewa ka ulama komo ngewa gitu nu nyingkahan oge nu kabur ge dibere tilu balai. Hiji mancana apalkeun ieu mah hiji dicabut barokah tina usahana. Kadua dibere pamimpin anu dolim. Tilu maot teu mawa iman. Jo langsung ngacung tukang ngaji. Nah da abdi mah ngaji tiba heula osok nutur-nutur ajengan. Tiba heula oge teu eureun ngaji ka ditu ka dieu nah beuki dieu beuki hancur geuning usaha teh. Tah kumaha eta? Meureun eta teh kabur ti ulama pan henteu abdi mah justru ngadeuheusan ka ulama tapi geuningan leungit teh barokah. Jawab deui ku urang teh. Pikiran bisi sabenerna mah ari awak nutur-nutur gitu kan. Tapi sabenerna mah nukang nonggong jeung ulama kade bisi ati ngulit bawang gitu. Henteu teu ngulit bawang bahkan abdi mah tuhu ka ulama teh mah. Mun cek eta ulama teh anu meresihan kolomeran, melesihan kolomeran daek we. Bahkan dipentaan duit ku ulama eta mah abdi mah atoh bikeun we kabeh. Minta parawan ge budak abdi bikeun eta mah. Misalkan, tapi nah kalah kahancur. Kade buat teuing disatukan ngan eta urang ongkoh nuturkeun awakna tapi lisan ngomongkeun ulama. Kitu eta teh sarua jeung kabur tu ulama. Komodor ngajejoleh eta mah nya ustad-ustad jeung akhirnya teh bahasa nanti gitu ajengan-ajengan can gitu nya ya ajengan gitu can emang nu kuduna kumaha da ajengan makarar itu sok salah wae nah geuningan ajengan teh kana motor atau pantasna mah atuh kana mobil aya kana motor baheula mah leumpang gitu bahkan baheula mah teu baru tuhun ras jeleg cukup gitu. Eta orang sok salah kaprah deh. Kade tong ngaji cenah kajengan eta mah naon sangsara. Ari kanu sangsara ulah aneh. Jeung dia ajengan eta mah sok nyarek dudunya. Tadi mana-mana ge nu nyarek dudunya mah lain ajengan. Nyarek dudunya nah dudunya teh ngumpul-ngumpul dunya. Nu nyarek dudunya mah Quran. Itu dikeun ka saha? Kajengan. Kamu atau mau jangan itu mah nyandung cenah ulah. Bangsa riweuh teh mah bangsa riweuh. Jadi atuh mata leungit barokah ti urang teh intina mah kabur ti ulama jeung fuqaha. Ari kabur teh imah kabur nyingkahan awakna nyingkah jeung sagala-galana wa imah hatena teu terbuka keur eta ulama itu gawat mah lamun hate geus teu terbuka komo bari hasud naudzubillahi min dzalik geus eta mah final eta mah geus kadinya geus final mah geus malah aya pertandingan deui da geus naon geus final. Kitu kadua cenah balaina teh dibere naon raja anu zalim nu katilu dicabut iman dina nalika maut naudzubillahi min dzalik wallahu a'lam bissawab.